faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain sebabna anu leuwih zalim dia ditanyakeun ge moal aya eueuh hiji jelema anu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedena jelema zalim lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna sakali deui abe kadenge ku cilisya jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema nu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalim nyembah ka kayu ka batu bakal geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu boga sesembahana jabatan nu pangzalim-zalimna mah jelema nu boga sesembahanana teh harta memeh hudang geus kitung duit memeh hudang heh nya nama nyana ye mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum eta jelema tolol eta kok mau hudang mah kalkulator geus dihareup geus poho ka salat poho ka zakat poho ka sagala rupa eta kan upang zalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah boga tekadna ge urang lamun teu boga ijazah mah teh hese dahar maca 2 kalimat syahadat geus ya emang ijazah nu mere dahar tuh urang lamun teu boga jabatan mah teu kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana jabatan cing tahta pake tatanggelan eta mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah nyembahna ka patung nyembahna ka kayu nyembahna ka batu nyembahna ka jabatan nyembahna ka harta nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kakuatan rarasaan teh harta boga kakuatan rarasaan teh dunia boga kakuatan rarasaan teh jabatan boga kakuatan asa aing sagala rupana boga kekuatan patung boga kekuatan harta ka keris keris ieu mah mantak di pandian bae guai teu meunang sambarangan ieu mandianna ge kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung di pandian ge kudu make endog 7 rupa endog Masya Allah karim haju di huutan saeutik make kembang 7 rupa kembang haju pandianna ge ieu mah kudu sareupna dah teu meunang sambarang teu meunang kadeuleuan ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianna ge teu meunang make pakaian ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig hayang kos kitu kumaha atuh tah kos kitu percaya bahkan aya nu percaya ka cincin sagala lain sambarangan jadi cincin ieu pernah dicoba aya awewe ditanya aju teu daekeun nembak lah belum tahu dia sekali dia nanya tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama ka 3 kali tedek nembalan kenapa diketrokeun jaga bener-bener eta mengudag-udag lain talaga Masya Allah diudag terus sama cincin manjur biasa parah jasa lalu layak jauh Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah faman azlamu mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah pajar teh aya pangeran salian ti Allah padahal mah pangeran teh panu nyieun langit bumi katut eusina Allah lah anu urang kuari dihirupan ku Allah sakedeung deui urang dimaotan ku Allah bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah patung
kayu, batu, dunia, jabatan, cincin, segala keris dan lain sebagainya. Cenah kiai, aya tapan para wali mau keris. Taya kumaha? Lain neangan keris, kerisna datang sorangan. Henteu percaya ka keris. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat. Emang hayang Kangjeng Nabi henteu. Diberi tongkat sebagai tanda kewalian. Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan. Sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah. Kumaha sakahayang? Ti Allah. Apa percaya kana tongkat? Henteu ka Allah. Jadi orang kuari lamun boga keris pasti masalah. Ngan gosok di pandian. Kalau di pandian atuh keris di pandian aya numpungan teu mandi. Teu kira-kira. Masya Allah. Tak ulah, geus bagus banget ulah. Geus bagus banget ulah kos kitu kos. Aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh. Heran aing padahal geus 40 penting juga aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu badai gitu langsung ka huluna habek. Padahal napa anu kos kitu. Tapak mah lain kos kitu, tapak mah ye nu tadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tangan nu tadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk kitu keur tapa ngaranna bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapa nu hebat. Anu tadina urang teu hayang sedekah barang mantes tapa daek sedekah. Nu tadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu. Eta hasil tapa ngaranna. Terus ka belah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya mah tarasare tafakur ibadah ka Gusti aing nurutan nurutan ti penting teh salat atau maca sholawat eta hasil ngaji aya hasil na kos ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur geus teu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutupnya hideung di kacana masyaallah karim jadi berubah barang jadi kiai teh. Tadi nama kerja norekat mah itu jelema teh betawadu barang norekat kuari teh jadi takabur. Kok jadi kos gitu sih? Tadina kerja norekat mah itu bagus jelema teh, tapi kuarina. Aing liwat teh rek nanya, "Ye, ahli Allah ye." Ye, si amun hayang nyawa kawali ge aing ye. Cek masyarakat kok jadi tolol gitu ya. Tuh, jadi berubah urang kata ieu hese. Kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu tama tinggal dicirikan gitu banget mah. Ayo di lembur tuh, bah zikirna ge muadi wadenge ka mana-mana. La ilaha illallah. Hoi. Ieu mah guru tarekat mana yang dirantai gua. Ieu kan cenah zikir atuh zikirna sia bae heulana ulah ngajakan batur ieu tah tatangga aing jadi huntu goblok. Zikir mah zikir bae kudu kitu. Ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah. Ja aba ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu ngade aya fitnah. Tuh, ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae. Kunaon kuari ahli tarekat jadi fitnah pagandengan ku zikir.
tetangga nu kieu bae ngomongna. Masal malam Jumat baca nyilip Kiai. Ngono zikir buaneng. Atuh milu bae kana teu hayang aing. Jelema ge jakos kitu cenah. Ieu atuh mamang meureun nu salah. Nyana nu salah. Geus ku aing mah cara mun ke malam Jumat zikir teh mah golok je pana jure kieu atuh. Fitnah ngaranna eta. Lalaunan bae sih zikir ulah suka denge ku batur. Matak naon lalaunan. Kan kita tetangga teh kaget. Itu si naon teh hahareosan gitunya. Minimal kan nyana nempo di jandela. Jadi ai gandeng mah kan greget batur. Ai kitu mah hahareosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan. Nyana ke nurutan di imah. Tanyakan ku pamajikanna, "Kak, eta naon?" "Jaki kituan." Tetep baik lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. Lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah. DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina encan marejeuna jadi DPR jadi fitnah di masyarakat. Bae lama jadi DPR teh rapi. Komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah. Zaman Haji Said almarhum zaman Abah Haji Suud di dieu. Pada minggu teh DPR teh mereka kopiah, mereka batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicerekan ku nya. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Jangan makan sedep kan. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya na. Ngan deku maha percaya na orang ke DPR sebab dicekel lain ku ahlina eta keur carita di negara terus kaluhurna sabodo sia teh terus ngan toser doang. Ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina atuh bal beres. Kuari toriko lain dicekel ku ahlina. Toriko mah urusanna gaib batin ulah kudu disebar-sebar engke jelema nanyakeun sorangan lain disebarkeun. Marilah kita ijazah tariqah kubro tariqah kubro aju nu ngomongna setuk tariqah kubro sararial jasa tuh kudu tariqah mah langkahnya na bertariqah ucapannya na bertariqah pagaweannya na bertariqah. Sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kudu dicaritakeun teh aing kos kitu toriko mah. Engke naranyakeun eta si jelema bagus amat. Bager amat. Ngan kikituan ulah yang dibaguskeun ulah ding bagerkeun ieu mah dampakna. Bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko. Sarehatkeun. Terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kenayan teu urusan dunia mah mangga bae urang mah kuarikeun geus beralih gadadahan syariat urang melalui thariqah urus bae heula thariqah engke jadi perhatian manusia kok beda sih beda kadeuluna lain deui anu datang ge Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Ih, atuh sanes ijazah thariqah ka dieu teh. Sakali mah teh, 2 kali mah teh. Terus lamun endeg teh mah ditita anu heula lamun nurut karak. Bener berarti. Ieu mah lain. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid di wali abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pang mursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok. Tolol boloon. Naon ieu tah? Ai, fitnah. Tenang, dari kobah. Panti ditu nage. Di mana-mana dimarahan ulah marah thariqah. Di mana-mana batur teh silaturahmian
di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun eta toriko ieu mah lain batur encan marah can goblok teu bisa sia teh jadi anak buah aing goblok sia mah sujud sia lamun teh sujud awas sia ku galedeg sia toriko sih kos kitu enak nah mantep besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun fitnah toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngapitnahan teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan hayang wauh ka Allah urang teh ka mana aya neanganana Waalaikumsalam abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah teu bisa wauh ka Allah baca kula lagi can wauh ka Allah gitu toriko ieu lain ya hayang wauh ka Allah makan ai can wauh ka Allah mah tuh haralesen hanaon ye geus bertetangga jeung Allah da umal kebal ngabesan di budak jeung Allah sial dah gua di toriko aduh ya Allah ya Rabbi eueuh digelar-gelar kok situ teh aya toriko mah batin geus batin deui deuleu guru-guru urang nu baraheula engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim can gerak teh kanyahoan atuh hese nebak toriko mah urusan batin henteu kudu dipang-pang silsilah ieu menang ti anu teh juru mursyid pendi segala podol seron kitu dimursyidkeun masyaallah teu daekeun toriko asli ibadah ka Gusti Allah ngawauhkeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen mana berbedana hiji teu daek ngridit kecuali neruskeun sial jasa toriko goblok dua dibere ku pamarentah badaekeun ari toriko moal daekeun wajen ku kumaha ge ulah nyaritakeun haram atawa teu kudu nyaritakeun haram jeung halal sebab naon batinna geus teu narima ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal wayab tulu toriko tuh batal bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai batal jadi walusur ila salian kiai wa huwa bajingan kos gitu eta ngan lain berarti ulah ieu keur carita toriko atuh mangga bae dek yen proposal masalah emisi ndek atuh kehalangan kukula atuh biasa bae sih nah cenah aing moal silaturahmi ka Ki Uci atuh lulus aing mah ditanten henteu mere teu sia ka aing kecuali mere kiai ieu menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta jang kiai bae ya 30 juta jieu tuh kabeh bae sih ulah tah ieu keur carita sanu leuwih zalim moal aya salam dunia di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah yane nyen sesembahan tina kayu nyen sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyen sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati walaya jelema nu leuwih zalim nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an teh deuk naon aya kabeh
geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an. Urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an. Ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an, nu dipake lain politik Al-Qur'an, eta lah jelema nu pangzolim-zolim. Carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an. Nek nyaritakeun langsung dina Al-Qur'an asal bisa terjemahkan ku Kangjeng Nabi melalui hadisna, diterjemahkan melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah. Nah, geus aya dina Al-Qur'anul Karim, kuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang jauh pang jelema-jelema puang zolim-zolimna. Tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an. Tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an. Tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an. Tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an. Pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an di lebab muamalana eta jelema pang zolim-zolim. Kadenge ku ya. Ulah dibedakeun ka matur. Jas ya ge kitu ieu. Si kudu mah beda ka matur. Tah ieu Al-Qur'an tah. Aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji. Sanu nita. Kadzdzaba bi ayat. Mun hayang ya jelema naon pangzalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an, nyokot di pabrik dengan cara nyogok pangzalim-zalimna. Ulah neuleuh ka dieu. Tenang wae tenang. Oh, pangzalim-zalimna. Oh. Masya Allah, karim. Pangzalim-zalimna mah jelema anu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online. Online. Pakai aturan Al-Qur'an apa ya online itu mah gitu barang-barang batur cepret barang nu batur tah jeung we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual punyana kecuali langsung ini punya orang. Harga dirasa dari sananya sekian. Saya cuma pelantara aja. Mau langsung silakan, mau melalui silahkan, melalui saya silahkan. Cuman jelaskan harga dari sananya sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna, adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian model kos gitu dan lain sebagainya. Online eta masih meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan neraka nage kiai. Kiai. Lain padbut sia. Kamana orang kuari muntayang cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan ibunya, mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho, eta lah orok. Masya Allah. Gede saeuti kebutuhanana geus lain susu, tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun titanusu ka indungna moal daek. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tah sial deui tah orang goblok tah. Tah teh dititake aya jahe ge main toel-toel bae. Nyusu dong, goblok kan.
mah orok bangkawara ieu mah orok. Maksudna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, ku ari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhanna roti di negara nyana. Di urang mah tulain roti dangdeur. Di urang mah tuh baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangdeur. Waduh, masyaallah aja bete teh bete. Urang ngadege bete teh asana ieu nya naon karena meurikak bulu bete. Ieu dangdeur tolol. Tah, kuari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti, terus we dijejal-jejal roti, paeh ku roti. Cek Imam Jalaluddin Rumi. Kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun kita nyusu ka indungna, emang teu beukieun. Geus teu beukieun dipaksakan bisa paeh ku susu. Ya teu betaheun letahna geus lain deui. Nah, Allah nyieun seperti eta. Kebutuhan-kebutuhan pribadi teh geus ditendeunan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu can butuh kana roti. Gede seetik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Hayo si ada lalap-lalap. Heuy hadahar pabetere lintu. Ayo betere lintu. Dah. Eta kolot budak di pokok situ. Ngaji ge sarua orang cak Imam Jalaluddin ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke ka dituna sakumaha orok mabok roti ieu bangsa marabok teh mabok ngaji jadi kos ieu ieu cak ulah mabok ngaji sia teh mah ngaji kan milu bae jeung kula terus bae manu salah samiluan cuma seminggu milu bae ngan bangonna kos nu langleng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Meureunna mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikeun jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan kolbu mata hati orang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib. Percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah. Percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu. Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat. Tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Percaya karena karasulan Kangjeng Nabi moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman numukakeun jeung nutupkeun Allah yang akan sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak pikiran urang bae alhamdulillah masyaallah urang mah kuari Gusti diberi iman nu asli iman ka Allah neuleuh batur mah pangeranana teh kayu pangeranna batu pangeranna jabatan pangeranna tahta pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Mantak kitu ngaraji ka dia emang baroga duit hati. Aing nyahojasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajeun kumaha ge. Ka Bali ka ditu. Berkat teu baroga duit ngaji. Mantak susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Kudu sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi supaya getol abdi ngaji ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal mah aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah.
padahal mah budaya geus aya dina Al-Qur'an tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an mendahan urang make budaya urang eta nu pangdolim-dolimna mah moal aya nu pangdolimna eta geus cukup dina Al-Qur'an jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu make sarua doraka berat ya Allah ya Rabb au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah masyaallah karim deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh tadi urusan anakan katauhidan man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba urusanna katauhidan kapangeranan teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu diganti ku bangsa benda-benda iyalah jelema buang zalim-zalimna nomor kedua teu percaya ka ayat urusanana politik ekonomi jabatan jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an make hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda meunang nyieun buatan manusia dipake dituturkeun eta jelema nu pangzalim-zalimna nyadar urang ya Allah ya Rabb kudu kumaha atuh ieu jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah ieu jelema edan ngaran geus kajeun teh mah urusan negara geus kajeun teh mah urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna mah pancak Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan diseungseurikeun urang nu hebat bae Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok geura bisa Haji Pendi kieu bae seuri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali eta kos gitu ngan labas tetep kudu bakal grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb geus ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah pikiran budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang mehelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus aya kan 60 tahun saeutik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jasa aju ieu kuari neuleuh sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeuketkeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun manteh salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar komo magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon mantak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui
ya tapi ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bina nafilatal laka asa. Nah, geus itu ulah ngan sakadar dongengna be, ieu teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat. Tuluy deuk saredeui saeutik saredeui ke hudang-hudang subuh. Kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot. Gua hari masa balikna ajuk ieu hei sia kuduna makan kitu tawak aja. Tapi sia ieu isuk-isuk. Ajuk kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karena itu keneh bae. Jeung sarikeun awak orang tolol sia awak goblok. Si awak goblok tolol. Batur bagi saya di masjid Zohor teh atuh sia masih kene main catur kan. Si awak goblok tolol di kampak sia gua. Bari mawa kampak letik urang nan. Si awak goblok tolol. Masyaallah si awak ngadenge di ditu aya awewe salakina maot siapan eta pan geus dirong bae. Sakumaha ucing garong. Masyaallah. Parah ya. 3-7 lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu horenganan lain deuk lahlil. Tama deuk ngintip bae baru ka ditu. Matang puluh lagi ditatanyakeun iraha matang puluh. Jaka tatangga mah nu payah teh tilok ngomong geus kitu. Horenganan aya harongan eta kan seung serikeun awak. Si awak goblok tolol. Dira gaji sia poe nyawa. Kuduna mangan jeung serikeun awak sorangan. Batur jujur. Kuduna mah seserian teh ih awak ai batur bisa jujur, ai sia teh bisa jujur kunaon sia ke batur ka surga sia ka neraka. Tah kudu bisa kitu tah. Hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu. Insyaallah batur mah bisa ngaji kitu ai sia teu daek ngaji. Sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae. Maksudna lawan abeh nyalande bae gitu. Aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah. Tambah lain ngaji tambah kos gitu mah. Setor banget be abe pajar. Tah, awak sering-serikeun kan. Jawab sia. Dibere 24 jam ku Gusti Allah sampai sapeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca. Kadahanan atuh sajus awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pan diwujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nunungtun bae cek urang cep deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Quran teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Quran sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan inaheun kana hatena ya Allah tuh cak aja pengen heuh sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun. Nah, tuh keur di duniana domino malulu. Tungtun ku sia domino tah. Bener bae balak genep datang. Hahaha. Ini Pepen ya. Hahaha. Ini siapa? Ini temanmu. Ilah siapa eta? Opatan bae teh di juru. Iya. Langsung dicekel bae. Ka mana? Ayo jahanam. Ye atuh daerah lain je. Geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo. Masya Allah mereka bulu aing mah taib sebab tadi di dunia kadzdzaba bi ayati kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade besi urang jadi pemborong sing hade besi urang jadi petani sing hade ulah datang ka asup ka ayat ieu jelema nu pangzalim nama moal aya nu pangzalim nama kadzdzaba bi ayati jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah eta teh innahu la yuflihul mujrimun sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema nu berdosa geus puguh dina katauhidan manu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagiana teh moal ka surga nomor kaduana jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu make aturan-aturan Allah di politik di ekonomi di budaya berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an
eta mah la yuflihul mujrimun. Na'udzubillah min. Setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sabaraha tadi ke awak sia teh ieu teh di nagara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngagebur na neraka kuat sia mun dibeulung di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masak timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lumpat nu leumpang haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae geh ka tanah suci batur berangkat urang henteu sedihna luar biasa ketika datang ka jidah batur geus diangkut ka Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa ieu kakarake kos kitu kasedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sieu teh kunas-nas teh baturan sia mah geus boga anak geus boga naon sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia dia sia atupan aing ngaca mah kitu dia sia teu sabaraha jeung di soler mah kasep sia geus sarua bae tah ieu carita kasedihan ieu engke di akhirat mah batur luhiber batur lumpat batur leumpang batur ngeson tapi datang urang tinggalin awak sia teh tinggalin di sisi jahanam deuk kubahas sia gambarkan ku urang masyaallah kari awak sia teh pedagang ke aya aturanna kapan dina Al-Qur'an cek dagang sia teh bener apa henteu ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh ieu aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat mah urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Tuan Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia-aulia Allah eta introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napakuran diri sia awak jeung sedikit diri eta puguh sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak aing di kiai-kiai ku batur padahal jalain kiai mondok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh cium tangannya cium dong dibulak-balik bae eta geus jang modal jahanam geus aya di si eta urang mah teh introspeksi diri ya Allah ya Rabb awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur sia awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebatna tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae kabeh sanagaranya hueun kabeh masyaallah wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya tuh iya kan kudu mah disumput-sumput sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyaho eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja ieu mah sedekah lain gara bikeun ke cenah jelema lain engke geus kumpul kabeh ka geus karumpul kabeh merena ge soting ya geus kos kitu geus teu bagus mentak model toriko disutong-suting nah naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain kitu ya geus saralah mentak hasilna kuari toriko teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut toriko teh kos kitu naon eta salah langkah jadi aya aturan-aturan ieu syariat ieu toriko engke kalau komo geus dibere hakikat
Urang diberi hakikat kan kabeh ge berhakikat. Ya urang nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah. Tajalli Allah ieu teh Allah, Rahman Allah, Rahim Allah aya di urang kabeh. Ieu teh keur tajalli. Ya urang boga tanaga ti Allah, urang boga kersa ti Allah, urang boga kicep ti Allah, urang boga denge ti Allah, urang boga tanaga ti Allah, urang boga kahayang ti Allah. Atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama. Ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu. Ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah mer. Ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah orangana. Padahal mah jeung manusia, tapi perasaan jeung Allah. Ku sababna tajalli Allah. Eta kakarak ge judul, ke cara kadituna mus dibere, masyaallah. Urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung kaluar. 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat. Teu hayang kapanggih jeung jelema, teu hayang. Eta mah makhluk keur jeung Allah we nikmat jeung Allah. Kinaheun. Teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema, asa lain jeung jelema, asa jeung Allah. Lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar. Oh, aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman. Tolol pan goblok tuh. Eta beunang eta badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka Torikoh ulah bebeja ka syariat. Syariat bae cara urang. Penemuan di Torikoh loba engke. Teu meunang. Ngaranna ge batin, ke dibere rasa ieu rasa itu rasa. Ya Allah, ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas Hikam misalna, Ihya misalna. Atawa dipatali jeung Al-Qur'an, patali jeung eta. Tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir, jelema nu musyrik, jelema nu murtad, etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berpolitik, berekonomi, berbudaya dan lain sebagainya. Teu make aturan Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolim nama menurut nu bogana Allah Subhanahu wa taala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang ku ari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ke hati masing-masing datang ke mana keyakinan anak terserah tama kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima. Ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu. Insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa. Ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup mudah-mudahan urang panjang umur dibere sararehat dibere kararuat bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun tarawih, ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae. Terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang teu kuat karena diberi kelemahan ulah leutik hate sebab orang diberena sakitu ku Gusti Allah nu penting orang bisa ibadah sabisa urang. Ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana kemudian dipaksakeun bakal riweuh ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa. Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa lantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya. Pen.
Saya mah ditanya kos itu batu kapacirit, tolong. Sasadana terus jasa. Atuh teh mah hitut kapacirit. Itu puasa dan puasa baik. Pancen emak aja ya kuat. Wallahu alam ya. Ya sahaya nu nanya ye. Ye babaturan ye Haji Adang. Oh, Haji Adang. Haji Adang mana ya. Ayo kita kuat. Kita kuat ya, kita kuat. Ye jam sabaraha cenah. Ye 2 jam deui. 2 jam deui. Ka mana? Ka magrib. Oh, sudah teh ka Bandung. Goblok kan. Kita kuat. Badi gula puasa. Geus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kuat gering asli geringna. Mah ulah leutik hate. Aya ridho Allah di dinya. Datang ka mana kuatna? Di dinya aya ridho Allah. Jangan menang Allah kabeh. Ji, kadang-kadang nu puasa mah disiksa, anu teu puasa mah diganja. Kumaha teh? Nu puasa asa aing. Siapa dulu? Nih, Pepen. Siapa orang yang tidak kenal saya? Neraka. Jalo banget. Ya malah sakit diberen aku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit. Cak Allah teh dedeh jakeun we. Maneh teu puasa da aing ngombere kekuatanana. Tuh kan. Keun lae aing anu nyaho maha uning aing keun we. Dihirupan ku aing, digeringkeun ku aing. Nu penting kolbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hate sia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, tinggal urang Jumaanan minggu hareup urang penutupan sekalian pembahasan. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.